sampurasun sadayana tepang di sarang simkuring abdi Sabrina Fairrahman dina acara Detik One News. Aya watanaon dinten ayeuna 115 murid di SMPN 1 Cisarua Kabupaten Bandung Barat karacunan sanggeus ngadahar tuangan MBG. Keracunan massal eta kejadian sanggeus maranehna ngadahar menu MBG dina Salasa 14 bulan 10 2025 tabuh 9.30 WIB. Jam 11.30 WIB. Sebagian murid mimiti karasa gejala seperti bingung, sirah, mual, jeung ngarojas. Menurut informasi ti petugas Dinas Kesehatan di lapangan, ayeuna murid anu kapangaruhan karacunan MBG sabaraha 115 orang saur Bupati Bandung Barat Rici Ismail. Anjeunna geus marentah Dinas Kesehatan jeung Puskesmas pikeun ngayakeun pangropaka maksimal ka murid-murid eta taratu. Ini kanggo antisipasi temun aya murid anu tacan nembokeun gejala tapi bisa jadi engke gejala bakal muncul sanggeus balik ka imah. Pamirsa supados langkung paos ngeunaan kajadian keracunan anu nimpa ka 119 siswa SMPN 1 Cisarua. Abdi parantos nyambung sareng reporter abdi namina Mahasari jeung Resita anu aya langsung di lokasi kejadian. Wilujeng anjing Sabrina, ayeuna kami aya di halaman SMP 1 Cisarua, tempat kejadian keracunan MBG. Nurutkeun informasi ti pihak sekolah jeung Dinas Kesehatan, aya sekitar 115 murid anu ngalaman gejala nyeri beteng, mual jeung muntah saenggeus tuang MBG anu dibagikan di sekolah. Ti jam sabaraha kronologi keracunan MBG? Ti jam 8.30 nepi ka 11.30. Naon anu karasa ku anjeun waktu harita? Beteng abdi nyeri pisan terus teh muntah sabaraha kali. Rerencangan abdi oge aya nu leles nepi ka teu bisa nangtung. Kunaon murid bisa ngalaman pusing jeung mual? Sabab tuang MBG. Naon anu Bapak laksanakeun sanggeus nyaho kaayaan anak Bapak? Abdi basa geus dibere nyaho ku guruna, abdi langsung ka sakola, abis itu ningali siswa-siswa lain geus dicanda ka puskesmas jeung abdi kacida kagetna ningali budak abdi geus leuleus pisan. Naon harapan Bapak pikeun pihak sekolah jeung pamarentah daerah sanggeus kejadian ieu? Nu abdi harapkeun mah pihak sekolah leuwih hati-hati panyediaan MBG jeung pamarintah kudu lebih sering mariksaan tempat MBG. Wilujeng enjing Ibu, abdi ti Detik One News. Kami nampil laporan ngeunaan kasus keracunan MBG di salah sahiji sekolah. Bisa dijelaskan kumaha kronologina? SIM kuring masih ngantosan hasil uji laboratorium. Tina contoh katuangan sareng utahan para korban. Nanging dugaan samantawisma asana tina bayam goreng atanapi sambalna sabab ambeuna rada teu ilahar. Kumaha kaayaan para korban ayeuna? Sebagian ageng para korban parantos langkung sehat saatos nampi perawatan di puskesmas sabeureun daerah. Namun aya 30 siswa anu kedah dirujuk ka rumah sakit margi kakurangan cairan parah, tapi kaayaanana ayeuna parantos stabil. Saya hatur nuhun pisan kana kateranganna, Bu. Munggia para siswa gancang pulih jeung kajadian sapertos kieu teu kajadian deui. Hatur nuhun kami oge ngarepkeun kitu. Wilujeng enjing Pak Bupati, kami hoyong naros ngeunaan kasus keracunan MBG di wilayah Bapak. Bisa dijelaskan kumaha kajadianna? Wilujeng enjing leres kamari aya kasus keracunan dahareun masal di Desa Sukamaju. Kira-kira aya 115 murid anu ngalaman gejala mual, muntah, jeung lieur. Sanggeus dahar kadaharan bergizi gratis. Naon langkah anu dilakukan ku pamarentah daerah?
Kami langsung nurunkan tim di dinas kesehatan pikeun mere pertolongan munggaran serta mawa warga anu parah ke rumah sakit. Sajaba ti eta kami oge nyokot contoh kadaharan pikeun diuji di laboratorium. Lawan langkah pemerintah supaya kejadian sapatos kieu teu kejadian deui. Kami bakal nguatkeun pengawasan karena kebersihan MBG. Kami oge bakal ngayakeun sosial ka masyarakat ngeunaan cara ngolah jeung ngajieun kadaharan anu aman. Saya hatur nuhun kana kateranganna Pak Bupati. Mungnya kejadian ieu tiasa jadi pangajaran pikeun sadaya pihak. Hatur nuhun, kami ngerapkeun petugas program BG leuwih merhatikan kebersihan kadaharan demi kesehatan babarengan. Saat itu anu tiasa kapihateun dina program Petik Lingkungan Sengkuring abdi ti kelompok 1 Sabina Khairul Rahman amit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.